irodat ngabogaan gawe, ngabogaan ta'alu gawe na irodat nentukeun naon lapangan kerja na barang mungkin salah satu di antara dua barang mungkin anu berlawanan kerjana teh apapun terjadi di alam dunia kabeh hasil keputusan irodat Allah diajali geus mah bisa ditolak deui beung salah satu di antara pakir jeung beung salah satu di antara kasep jeung teu salah satu teh hideung jeung bodas nu berlawannya salah satu nata salah satu di antara gang beringin jeung munjul tuh lamun teu munjul di gang beri jadi nate biba di mah salah satu barang neraka jeung sur geus ditentukeun ku Allah coba bayangkeun kumaha diajali urang teh surga neraka telah ditentukan oleh Allah diaja apa orang pi surgaeun apa orang pi nerakaeun waduh lamun diajali ditentukan pi neraka wayahna mah bisa ka surga Pak sieun nya aduh lamun ditentukan ka surga ya ka surga engke lagi amin ya rabbal mata asokot bidayatuhu asokot hayatuhu eta geus sarua caang mimitina caang tungtungna ditentukan husnul khotimah ya otomatis bakal husnul urang naon nya penentuan aja tah kikit eta teh ku irodat gawe irodat kade jalmi anu nampi kana penentuan ti Gusti wali abdal ngaranna ngan sulit eta teh sulit kacida leuheug lamun sesuai jeung hayang urang mah nya ieu mah nu teu sesuaina lamun teu nampi kana penentuan ti Gusti silahkan keluar di alam dunia rek mana sia bieu diusir Gusti Allah teh jigra mangkat rek ka mana lah mantogna tuh pamalam yardo biqodoi pal yakub roban siwai sajala minut ridho karena pamasti kula cek Allah silakan keluar ada pal yakub roban siwai silakan cari Tuhan selain dari aku cek Allah aina nginjak kana alhamdulillah alhamdulillahi al-munfaridi bil ijadi alhamdulillahi ari sadaya puji anu opat eta lillahi tetep ka Gusti Allah hiji puji qadim ala muji Allah ka Gusti dua puji qadim alal muji nu heubeul ka makhluk seperti mujina Allah ka Kangjeng tilu puji hadis ala ko seperti mujina urang ka Gusti opat puji anu anyar kanu makhluk ka puji nu opat teh kagungan Gusti maka ketika urang dipuji langsung babetkeun kanu bogana deh Paji Burhan keur kasep teh bageun alhamdulillah puji teh nu Gusti beres ulah bungah sendiri da kabeh nu Gusti Allah Allahumma shalli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasad
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma arinal haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila warzuqna ijtinabah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan tatmainnu biha qulubana wa tanfa'u biha ulumana wa taqdi biha hawaijana wa tarfa'u biha darajatina wa tahdi biha qaumana wa tuhlisu biha qulubana wa tulhimuna biha uluma laduni wa tukrimuna biha bisadati wal karamati ma duriyatina wa tuksiru biha amwalana wa ashabana wa talamidana wa atba'ana wa tajubna Allahumma tamama ni'matik wa tamama rahmatik wa tamama ridwanik wa salli wa sallim wa barik alaih wa ala alihi wa sahbihi adada ma khalaqta wa rojakta wa amatta wa ahyaita ila yaumi tuhsaru fihil khalaiqu ajmain. Allahumma la tadalana dan ban illa ghafaratah wal hamman illa farajtah wala dainan illa qadaitah wala hajatan hiya karido illa qadaitaha wa yasartaha ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jalaki dambako malapatul hawadisi kiyamu binafsihi wadaniyat kudrat ilmu hayat sama basar kalam qadiran aliman hayyan sami'an liman wajib wujud mahal Allah Adam hartasna Allah wastahil Allah ta'aya dalilna wajib wujud ayana sakabeh mohon Allah ta'aya alam mohon ayah doa wajib kidam mohal Allah hartasna Allah tiheula mustahil ayah anyarna ari nu jadi dalil kana wajibna mun Allah tekidam tangtu Allah hari Allah anyar pasti boto kanu nganyarkeun hari Allah butuh kanu nganyarkeun. Woi kali rodat seberapa? 28 yo. 8 buka. 8 ayo dah.
Ayo 8 bareng. Lamun dipake ngaluk TK ngeunaheun guru lagi can bisa da rumah. Pabelit kene. Guruna can bisa dong meunang oge. Bae lah. Yang penting mah ngarti. Irodat. Kabari geus iro. Eta teh keur ngotak-ngatik seputar irodat. Gawe irodat ayeuna da dibalikan dia satama teu keun bae lah tuluykeun apana satama supaya manten teh irodat ngabogaan gawe ngabogaan ta'alu gawe na irodat nentukeun naon lapangan kerja na barang mungkin salah satu di antara dua barang mungkin anu berlawanan kerjana teh nentukeun kabijuju geulis jeung teu geulis salah sahijina tapi ditentukeun alus goreng eta. Oh goreng aku engos. Biba dima ya juju aleh ngaranna. Goreng sate cek urang cek salakina mah lain. Salakina udah deus. Di salah satu tah dua barang mungkin anu berlawanan. Antara salah sahiji tidak gelis jeung teu gawe irodat salah satu ti antara beunghar jeung teu aduh yuk mani mah jabat teu gelis jabat teu beunghar keun bae pan salah satu ti antara beunghar jeung teu salah satu di luhur jeung di tah kitu gawena barang mungkin gawena irodat salah satu nah irodat na gawe na teh biba dima ya juju aleh kalawat bibadi dari sawareh salah satu ti salah sahiji ti antara dua barang mungkin anu berlawanan salah satu penek jeung jang tah ditentukeun ku Allah gawe irodat kitu Allah ngadamal haji deden tah sebelum dijieun ditentukeun diajali ku irodat Allah. Apapun terjadi di alam dunia kabeh hasil keputusan irodat Allah diajali. Geus mah bisa ditolak deui. Beung salah satu ti antara pakir jeung beung salah satu ti antara kasep jeung teu salah satu ti hideung jeung bodas. Nu berlawannya salah satu nata salah satu ti antara gang beringin jeung munjul tuh lamun teu munjul di gang beri jadi nate biba dima salah satu barang neraka jeung sur geus ditentukeun ku Allah coba bayangkeun kumaha diajali urang teh surga neraka
telah ditentukan oleh Allah diaja apa urang pi surgaeun apa urang pi narakaeun. Waduh, lamun diajali ditentukan pi neraka wayahna mah bisa ka surga Pak. Sieun nya aduh lamun ditentukan ka surga ya ka surga angkeun lagi. Lamun nyarbal mata asaqat bidayatuhu asaqatnya tuh eta geus sarua. Caang mimitina caang tungtungna ditentukan husnul khotimah ya otomatis bakal husnul. Urang naon ya penentuan aja. Tah kikit eta teh ku irodat, gawe irodat kade. Lancar jeung teu ayeuna mah lancar, isukan mah teu. Tong depresi beres ditentukeun Gusti Allah. Heuh. Aduh kumaha teh. Moal bisa dirobah moal. Najang atek-atekan ge, hayang jadi geulis moal jadi geulis. Najan make make up mah ge moal. Da penentuan Allah. Hayang beunghar moal. Aya ditentukeun mahar teh malarat. Aya bagian masing-masing. Kantu nampi ti Gusti Allah. Jalmi au nampi karena penentuan ti Gusti wali abdal ngaranna. Ngan sulit eta teh. Sulit kacida. Leuheug lamun sesuai jeung hayang urang mah nya. Ieu mah nu teu sesuaina. Lamun teu nampi kana penentuan ti Gusti, silahkan keluar di alam dunia rek ka mana sia bieu. Diusir ku Gusti Allah teh. Jigra mangkat teh ka mana lah. Mantobna tuh. Paman lam yardo bi qodoi falyakub roban siwai sajala minu teu ridho kana pamasti kula ceuk Allah silakan keluar. Heuh. Falyakub roban siwai silakan cari Tuhan selain dari aku ceuk Allah. Waduh, kumaha urusanana. Bagaimana tentang hadis? Kapan aya geuningannya? Hadis man aroda ayatula fi umri wa yusa'a fi rizqi fayatakillah wal yasir rahmah. Barang siapa di antara kalian yang pengen panjang umurnya tuh serta banyak rezeki, falyatakilah maka hendaklah berdoa kepada Allah takwa jeung wal yasirahmah jeung kudaek silaturahmi. Gituin hadis aya sugan apal sasa jalma nu hayang loba duit jeung panjang kudu daek ngadoa jeung takwa ka Gusti Allah jeung kudu daek nepungan bara eta teh matak naon cenah jeung loba kumaha juru-juru tadinya cek tadi kapan pasti tentukeun umur itu kumaha urusanana ieu la yarudul qada illa bidoa tah ya nih mua bisa nolak karena pamasti Allah tuh terkecuali kudo gitu ayam renyanya bisa teh fair teh itu kumaha pancik tadi ditentukan A pasti A, ditentukan surga pasti ditentukan bahagia pasti bahagia, ditentukan bahagia mah bahagia, ditentukan kawin pasti ditentukan duda terus. Nah gitu. Kumaha ieu teh? Layadu kalau ila bidu'a nih. Dengan berdoa gitu lin. Heuh. Atuh kitu mah doa we nya. Kapan tadi?
mamleset henteu. Oh nya. Oh benar. Bisa terkabul, betul. Kapan tadi? Lamun geus sia ditentukeun beunghar, mamarat. Lamun ente tentu kebat ya marat. Mah beung, najan ngadoa sakelebug oge. Deui. Henteu. Hah? Benar. Kapan hadis aya deui? Henteu kumaha tah? Kitu meureun. Ya. Ditentukan ku Allah bahagia najan ngadoa teu ngadoa oge heuh kumaha nya ulin heula kabeh mentong kodo aya 2 naik banding ya tahu penting hapus ya malah hapus waktuna saperapat jam deui kodo aya 2 1 kodo mubrom nah kodo mubrom di mubrom irodat Allah diajali nentukeun dan ya ajali nentukeun ka Haji Deden henteu umurna 70 tahun alhamdulillah bari daek silaturahmi maksudna bedaek silaturahmi di mana iya kodomub Pak Haji Deden malarat itu benar malarat itu bukan kas batur ente mobil gede batur mah nama seperti ayeuna marah bari kurang daek usaha ngolor wae henteu tentukeun ngadoa tarameh nama kurang lah teteh geus di mana ajal geus kitu. Tuh, geus ki di kodo mubrom teu tentu. Ajali nentukeun bahwa hajadin umurna 70 bae dayak silaturah getol ngadoa ongkoh. Heuh, hayang panjang ngaranna takwa. Di mana ieu? Di mubrom. Kodo mu'alak kadua. Kodo mu'alak aya beda deui judul ieu. Pak Deden umurna 70 tahun. Lamun di dieu mah. Lamun daek silaturahmi. Lamun daek silaturahmi jeung daek ngadoa hayang panjang umur jeung daek ngadoa hayang panjang lamun henteu daek silaturahmi mah nah lamun henteu umurna teh bakal 50 tahun di mana ieu mualak henteu kodo aya jadi kawan Allah nentu diajali umurna Haji Deden bakal 70 bari daek silaturahmi jeung ngadoa hayang panjang di kodo mualak mah lain lagi Pak Haji Deden umurna 70 lamun daek naon silaturahmi jeung lamun daek ngadoa lamun teu ngadoa mah bakal 50 tahun lamun teu ngadoa silaturahmi mah cik gubrakna ka alam dunya bakal kumaha Haji Deden bakal 70 tahun
bari daek ngadoa jeung silaturahmi. Hadis la yarudul qada ila bidoa ka dieu tanujuna. Heuh. Qada moal bisa ditolak terkecuali qada mualak eta mah. Heuh. Qada mu ka dieu tanujuna. Kana qada mualak. Man aroda ayatul fi umri wa yusa'a firiz falyasil falyatakilah wa yasirahmah ka dieu tanujuna hadis teh kana qada ieu saha jalma lamun hayang loba duit jeung panjang umur maka kudu takwa ka Gusti Allah wa sodaqah jeung silaturahmi. Lamun henteu mah moal loba duit jeung moal panjang di dieu tajudueuna. Kumaha di alam ieu na tadi kalau mubromna Pak Haji Deden umur loba duit, loba duit jeung panjang bari daek silaturahmi. Jeung ngadu-adu kitu. Keukeuh we berarti nu berfungsi nu mana? Nu ieu nya. Atuh hiji kalau atuh kitu mah. Nah, make dua eta pakan nyelapkeun hadis. Tuh, karena doa bisa mengabulkan ka dieu aya lamun. Aya lah di dieu mata ka dieu. Ngan urang cing optimis ketika ngadoa. Mudah-mudahan urang ieu ngadoa teh jadi ciri di qada mubromna kawas ieu tah. Nah, aya dah gitu Den, minta apa ente bisaan. Urang teh ngaji teh geus aya ti qada mubrom. Di qada mubrom Pak Haji Deden. Heuh, lamun daek ngaji bakal ka surga. Di qada mubrom Pak Haji Deden ka surga. Bari daek ngaji. Heuh. Di qada mualaf Pak Haji Deden bakal di ka surga lamun daek lamun rek ngaji mah bakal ka neraka. Heuh. Nah, kulantan di dieu na kieu otomatis di dieu na teh bakal ieu we aya. Heuh. Ngerti? Tak urang cing optimis we ayeuna da teu apal. Mudah-mudahan ku Allah digerakkeun kieu teh tanda di qada mubromna pi surgaeun amin ya rabbal kitu. Heeh. Aya we dieu lamun daek ngaji mah sia teh bakal ka surga. Lamun teu daek ngaji kana kitu di dieu mah tah. Tagubagna ka alam dunya teh eta jelema bakal dibabarikeun didaekeun ngaji. Lamun di dieu naon? Ditentukeun ka surga. Cing optimis orang teh dek ngaji ieu teh dengan harapan penuh ieu teh muga-muga di qada mubrom teh tanda di surgaeun amin ya rabbal itu disalurkeun ku Allah teh ditentukeun pi surgaeun jeung daek ngajina dibereskeun tah heuh ditentukeun pi nerakaeun ngajang getol salat teu daek ngajina pi nerakaeun eta mah heuh mending mana urang. Daek ngaji. Ketika ta cing yakin maktaku Allah digerakkeun daek ngaji ge ieu teh ciri meureun. Meureun cing yakin teh meureun ditentukeun ka teh pisur. Pek teh hoream euy duh kumaha. Hore banyak alasan aduh boa urang teh pinarakaeun ieu geuning ayeuna teu daek ngaji ta ikhtiar gerakkeun ku urang kemampuan mangkat ka majlis ta ngaji alhamdulillah digerakkeun ku saha berarti urang teh ciri pi surgaeun teh ya meureun tuh. Lantaran bila mana Allah di qada mubrom ditentukeun Pak Haji Deden pi surgaeun bae daek ngaji.
di kodomu alak mah kumaha tafsil pahajaden pi surga lamun daek lamun tedek ngaji pina gubragna ka alam dunya kumaha pasti nu ieu nu terjadi henteu padeden diguna di dalam dunia daek da di kodomu belum daek ngaji gampang kabeh ditembus Allah teu aya pake apal Allah nah irodata gawena kitu irodata nah sanggeus urang terjadi di majlis talib ayeuna suku nuhun Gusti abdi didaekeun ngaji ku Gusti dikersakeun ngaji ku Gusti dikenalkeun ka Gusti bener teh dalam mun teu dikenal ke Gusti mah urang teh moal salama kabeh ge ku Gusti syukuran la ilaha illallah la mawjuda illallah teu aya di nun kadiekeun teh ku Gusti Allah cing optimis we efektif mungkin teh eueuh pasti ipek aya eueuh kitu teh aduh Gusti boboang teh pinarakaeun yeuh tah tidinya urang ributna urang pinarakaeun yeuh ribut ikhtiar wah tibang pagawean sakieu mangke geus ngaji mangkat henteu ulah kaganggu pagawean tinggalkeun heula henteu mangkat teh ku Gusti Allah digajikeun euy henteu mudah-mudahan ieu teh optimis urang sing optimis di kodom mubrom ditentukeun pisur amin ya rabbal kitu jeung kitu we geus kamawatna kabeh penentuan Gusti Allah kabeh syukuran deui suku hek teh masih bener teh maksiatna geus terjadi maksiatna henteu kusaha dimaksiatkeun moal bisa nolak pasti maksiat sabab ditentukeun diajak tuh kumaha kitu carana istighfar sia teh kalau teh teh sia ku aing lamun ditentukeun maksiat dia berlaku maksiat sia teh istighfar kudu istighfar Gusti abdi teh masa kali-kali deui anjing mah teh moal masa kali-kali deui ningali pamajikan batu teh moal heuh moal Bagi boga bagi boga mah istighfar. Moal sekali-kali deui pek teh liwat deui nu eta teh. Teu karasa ditingali can leungit mah terus ditingali. Sararea we. Da jangan beuki sarua. Kecuali Pasep Burhan disebut kieu eta mah geus kurang normal. Istighfar kusaha dikitukeun teh berarti istighfar istighfar lah kieu isukan mah arek diulah isuk mah nalangsa isukan mah Gusti abdi moal moal ka kumaha oge kajian liwat mah ditingali moal henteu bener teu ulah diajam lo teh liwat eta ditingali deui ku payayat bener teu hah tengah haja ulah ngahaja moal isukan moal ditingali ka kumaha haram henteu istighfar deui we ulah ngajam isuna kitu nepi ka paehna tah kumaha ka sorga ladang maksiat ka sorga ladang ningali pamajikan batu bener teh aya nu kitu aya ka sorga ladang maksiat ngaranna
Aduh subhanallah eta kasang mas. Lain. Jadi maksudnya gitu tah. Lain kieu maksiat aya milinyakeun sab aya kasogal dang maksiat lain. Maksiat istighfar isu karena mau kitu-kitu di kadinya deui. Istighfar deui. Da ku Gusti teu bisa menghindar. Henteu. Kitu deui ngawal sengaja. Ulah jajam nepi ka mautna ceuk. Allah, aku rindu kepada orang yang suka istighfar. Mentak tong epes mer payayat. Bener teu istighfar we. Ulah kumaha nu baheula ulah istighfar. Beres. Istighfar syukur, istighfar di bade hade syukur. Kitu geus tugas urang mah. Ulah sote diajam. Lamun ngawinkeun anu kadua tadi nu kahiji nanggap organ tunggal. Aduh. Organ syukuran apa kupuran? Syukuran apa kupuran? Engko da era atau ku tetangga lamun teu telin jadi omong sehingga teu karasa tah. Oh, nanggap organ tunggal joget dinyakeun bener tuh. Nyawer eta. Giliran istighfar hampura Gus ngawinkeun anak nu kadua mah moal kitu moal abang mah doraka heunteu naha coba bayangkeun gede dorakana sakabeh jalma anu nonton heunteu dosana ditimpelkeun kana hajat aduh mangkane sok hayang loba nu halina nya kabeh dosa anu ningali jam hajat kabeh tah kumpulkeun nya kumaha anu ningali boga dosa sarua eta oge nganu hajat mah dobel ti batur ongko pamere aduh euy ribu ye istighfar geus teu heula ngawinkeun nu kadua moal tido poin moal aing doraka lantaran naon dosa nu nonton kabeh jang manehna nu nonton teu boga sarua dosa nganu hajat mah leuwih-leuwih caritana ngawinkeun deui teu karasa ka poho eta teh poho deui nu karasa mah panas di tetangga we beunghar obae lasi teu hajat teu organ acan deh timbul panas hate bener teu awewe nu kitu mah laki matara pan awewe mah panasan bapana nanggap organ bapana haram haram sok teuing bener teu era bapana ku tetangga sia teh nyeleh deet nanggap organ aduh kapan bade teh moal deui nya ti peleset ngaranna hete ti pele istighfar euy geuni urang teh kumaha teh moal nya poho deui kakana organ deui istighfar deui ngawinkeun nu katilu mah cadu numpuk haram dempak wani bisu saliku dina tuur moal moal aya moal semona teu boga duit teh moal hajat deui panas teu karasa tah beul ngajam heula teh moal teh deui organ deui dinyakeun nontonna loba deui kumaha tah dosa istighfar boga 10 anak 10 kali organ tapi masuk surga
tengah jam. Jadi kasogadang masih beda jeung kieu. Nu kahiji nangapor langsung istighfar. Nah, aing mah istighfar ieu sia teh. Nu kadua kumaha? Leuwih meriah nu kadua mah organna. Pokona aya istighfar. Heuh. Nu katilu kumaha? Nu katilu mah aing mah sambil organ teh engke mah dinyakeun diipongan ongkoh aing. Aya istighfar ieu. Tah nu kitu nu salah mah. Tobat sama teh nu kitu. Heuh, beda jadi teu. Beda jeung nu tadi. Nu tadi mah organ ungat kawinan oge ka surga, nu bieu mah ka neraka. Nek milih nu mana? Udah mah bisa urang mah nya. Tidak terjebak moal teu. Nu terjebak mah urang tungkul begitu calangap aya jahe. Mau belum bener mau belum begitu liwat aya bray. Terjebak eta, terjebak eta mah. Moh isukan mah moal ah. Isukan mah moal. Karek kieu liwat nih, masyaallah. Aya deui istighfar deui. Eta mah jalal ti pelesed ngaranna. Lain dihaja. Nu ulah mah diajam. Kawas tadi. Poho deui ieu. Poho di kumaha moal ngaparkeun eta panas ku tetangga. Geus diomongkeun buka poho eta. Heuh. Kumaha engke sakara kaya kajian gitu mah. Aduh. Tah teh naon eta mah. Henteu. Kabeh penentuan ti Gusti rek hade rek goreng di kulli napasin qadarun. Setiap hembusan napas pasti ada takdir. Takdir aya 2, 1 hade 2 goreng. Henteu. Nah, tah napas sabaraha keur goreng aya 100 keur goreng teh. Napas teh kabeh ku Allah Subhanahu wa taala khair wasar. Berarti istighfar 100 naksiki. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Dan napas tadi 100 kali dipakai goreng. Bener teh? Urang teh. Napas pakai goreng. Tah berarti urang kudu pas aya napas sabaraha siki nu kaluar di majlis di musala ieu. Aya 100. Aya 100 500 aya. Ayeuna hade lin. Dihadekeun ku saha? Syukuran. La ilaha teu aya deui anu ngamajlis taklimkeun ieu Gusti Allah la maujuda ila disebut dikir syukur. 500 tadi dikirna nyukuran napas dipake hade. Ulah kieu rasa bangga ka dieu teh menang urang salah. Bangga diri menang rasa bangga menang urang. Heuh. Teu bangga ku Gusti Allah. Kete menta ganjaran ngaji ka Gusti Allah Gusti mana ganjaran ngaji poe Sabtu kadua bulan Hafid. Pan gede ganjaranna. Cek hayu den teh kitu ka Allah. Benar den. Kuring teh jeung Gusti rek mere ganjaran ka maneh. Heuh ngaji naon? Poe Sabtu kadua. Ngan maneh mah tuda. Ketika ngaji teu rasa bangga menang maneh. Teu rasa bangga ku aing. Teu aya rasa ngajikeun ku Gusti Allah. Tuh, maneh berbangga diri sorangan we. Nya geus moal bisa Pak Haji Deden. Nah, da teu rasa bangga ku Gusti. Ieu tah. Mata ku sadar diri ieu teh ngajikeun ku Gusti Allah. Aya 500 napasna. Leuwih syukuran. La ilaha illallah. La maujuda illallah. Kadiekeun teh ku Gusti. La ilaha illallah. La maujuda illallah. Munal eta ganjaran ngajina.
kabawa lantaran ngaji ngajikeun ku Gusti Allah. Kitu dina tampil gopil dicaritakeun aya jaman kholwah. Geus teu kaeulah ku batur. Yang mudah-mudahannya urang sadaya selalu diberi taufik Gusti Allah amin ya rabbal irodat can tamat tuh. Kulaan teh ngaji kipatu awam ipan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayeuna nginjak kana alhamdulillah. Alhamdulillahi al-munfaridi bil ijadi. Alhamdulillahi ari sadaya puji anu opat eta lillahi tetep ka Gusti Allah. Menang kita dua pajian menang ke alhamdulillahi ari jenis puji nu ngurung kana puji nu opat eta iri tetep ka Allah. Ari puji anu maklum eta tetep ka Gusti urang hiji we cokot ari sada puji anu puji nu opat teh hiji puji qadim ala qadim mujina Allah ka Allah. Cek Allah kumaha muji sendiri la ilaha illallah tetep puji qadim ala qadim eueuh deui sia pangeran mah angin aing we unggul bener teh. Allah muji sendiri. Nah, puji qadim ala qadim ngaranna. Muji sorangan, menang muji sorangan, menang Gusti Allah mah. Ulah sote urang. Eueuh deui we. Tuh, pangkasepna mah coba Pak Haji Burhan teh iwati aing. Tah, eta teh muji sora teu meunang. Hiji puji qadim ala qadim, dua puji hadis ala qadim puji qadim ala hadis. Muji Allah ka makhluk seperti mujina Allah ka Kangjeng Nabi Muhammad. Laulaka lama khalaqtul aflaq. Laulaka wahai junjunan, jikalau enggak ada engkau lama khalaqtul aflaq aku niscaya tidak akan membikin alam raya langit dalam alam bumi. Muji tasaha Allah ka Kanjeng wahai Muhammad upami teu aya anjeun mah kaula teh moal ngadama alam raya langit jeung muji teh nikmal abdu Ayub innahu awab pangsaena hamba Allah teh Nabi Ayub. Naon sababna? Karena Nabi Ayub sering balikna ka Gusti Allah. Teh pujian ti Allah ka saha? Ka makhluk disebut puji qadim ala hadis. Nomor katilu puji hadis ala qadim muji urang ka Gusti tinu anyar kanu tilu tah henteu. Hiji puji qadim ala muji Allah ka Gusti. Dua puji qadim alal muji nu heubeul ka makhluk seperti mujina Allah ka Kanjeng tilu puji hadis ala seperti mujina urang ka Gusti. Opat puji anu anyar kanu makhluk ka padeden bager ceuk saha cek anceukna cek dulur padeden bager ngan kedul usaha unggul paedan naon teh puji hadis al hadis kitu ngaranna kabeh ieu alhamdulillah puji nu opat teh kagungan Gusti. Maka ketika urang dipuji langsung babetkeun kanu bogana. Pak Haji Burhan keur kasep teh bageun. Alhamdulillah. Puji teh nu Gusti beres. Ulah bungah sendiri. Da kabeh nu Gusti Allah. Kumaha lamun dipuji bunga? Wios teu? Wios. Da sabab dipuji bunga watak kemanusiaan.
teu naon nu teu meunang mah pujian nah eta teu meunang mah alameun eta Pak Eden bagol euy koplok samuji aing jangan puji teh kapasa teh nurunkeun ka aing teh siksaan nu kitu mah teu denger jelema dipuji kalang adat kurang saleter gitu kurang saset kurang sasenti dipuji bunga watak kemanusiaan naruri nu teu meunang mah alameun henteu tuh oh bijuju menegak juju teh atuh tah eta teu meunang mah henteu duh bijuju bala-bala mending siapa dulu dong bijuju tah eta nu teu meunang mah balik unyan inyen henteu balik unyan surak seuri kawasero tah eta nu teu meunang mah pupujian eta mah haram hukumna jadi dipuji bunga watak kemanusiaan alhamdulillah ku Allah jamalillah keagungan ti Gusti ya Allah kata puji ayat tata puji bahasa Arab ayat tata puji istilah puji mungguh cek lugot al wasfu bil jamil nyipatan karena sifat lo dengan sifat yang baik ngalam tamuji cek lugot cek istilah sami jeung syukur mungguh cek lugot ngagungkeun kadat anu berikan nikmat ku sabab eta date mere nikmat takdimul mun'im bisababi inami nu katilu aya syukur cek lugot sama dengan puji cek istilah sama dengan syukur cek lugot ari syukur cek istilah mah sorpul abdi jami ama an amabih lima huli koli ajli urang kapan hajat sok syukuran lin akur teh jeung tarif syukur ieu syukuran walimatul arus hiburan organ tunggal kerja deui ya itu ngarasa-ngarasakeun atuh nya ulah nepi ka tengah dosa-dosaan gitu ai kitu urang apa oh itu dosa tapi aing teu kuat ku tatangga keuna naon gitu kan henteu sudah omongkeun daripada teu dibejakeun teh bisi teu ngarasa dosa-dosaan gitu ai kitu mah apa oh itu dosa ngan teu kuat ku sok diomongkeun rawing ceuli henteu papanggih era bener tuh ai alasan rambutan engkelanan syukur heula walimatul arus walimatul hitan kitu deh da urang mah teh geus pakaulan lamun ngabengkong budak rek deipungan aduh bisa ya artis kasinggung ya mah laku benernya ngaran syukuran sorpul abdi jami ama an ama bih lima huliko li ajli hamba Allah nyalurkeun akan seluruh nikmat nu dipasihkeun ku Allah lima huliko li ajli kana ibadah huliko li ajli pangna didamel si abdi tiada lain li ajli untuk beribadah berdasarkan firman Allah wa ma khalaqtul wal insa illa oh kitu teh syukur teh hamba Allah nyalurkeun harta ban nyalurkeun ni kana iba anu pangna dijieun urang hamba Allah teh tiada lain tujuan untuk ibadah berdasarkan wa ma khalaqtul jinna urang boga sampean sehat lin syukuran kumaha salurkeun kana ngaji tuh syukuran teh kana ngaji
nupang didamel ku Allah urang supaya ibadah. Eta sorepul abdi hamba Allah nyalurkeun tuh. Sopal di 5 kana suku sehat. Sopul abdi 5 anak karena seluruh nikmat itu suku sehat. Kamar selalu kena 5 karena ibadah, karena ngaji. Huli koli ajih nupang dijieun hamba Allah hikmatna li ajih karena untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa itu definisi syukur. Hamba Allah nyalurkeun akan seluruh nikmatnya karena ibadah. Anu pangna didamel hamba Allah hikmatna supaya beribadah ka Gusti berdasarkan firman Allah wa ma khalaqtul wal insa illa paham tarif syukur geus paham namanya kitu syukuran teh geuning definisi teh katanya sok orang teh salah tong syukuran teh nya kupuran walimatul arus kutu kupuran walimatul arus hiburan dangdut sesuai eta mah eta sesuai eta mah tong kusyukuran eta ada kusyukuranin itu rasa-rasa dosa atuh nya eta urang teh saja teh Gusti hampura Gusti eta da teh dosa ngan panas ku tetangga atuh boga rasa kitu atuh daripada henteu pisan mah eta syukuran istighfar merenya istighfar alhamdulillah puji kabeh ditetepkeun ka Gusti naon sababna make puji ditetepkeun ka Gusti Allah alasanana al munfaridi bil ijadi ku ayana Allah menyendiri bil ijadi kana ngayakeun makhluk tina asal eueuh jadi oh eta naon dasarna pangna seluruh puji ditetepkeun ka Gusti Allah oh karena Gusti Allah teh hiji dat anu menyendiri ngayakeun makhluk kot tina asal eueuh jadi aya ku sorangan Gusti Allah wungkul layak jeung munasabah puji ditetepkeun ka Gusti nah lantaran alam layar langit berserta isi-isina kabeh damelan Gusti urang sehat damelan Gusti suku sehat damelan Gusti Allah ka dieu ngaji ku Gusti Allah dikasurgakeun engke ku Gusti Allah kitu amin eta ditentukeun ngaji ku Gusti Allah mudah-mudahan ciri pisurgakeun ku Gusti Allah tuh da pisurgakeun parotongkeun datang tuh kata mah muta potong da pisurgakeun maksakeun amin da ditentukeun pisur nu jag-jagi ditentukeun pinarakeun mah lek ngaji kekeh wae moal kulantaran paburhan pi surgaeun baheula mah tara tara baru organ teh baheula mah dangdutan mah teh dangdut makan-makan dangdutan ngan kulantaran ditentukan pisur maka akhirna Pak Haji Burhan dibelokkeun ku Gusti eta teh ciri pisur dalam munci pinarakeun hayu we dangdutan ka ditu jeung jelema jeung batur-baturna teh heunteu rea unik dadutan rea unik joget rea unik joget ka modana bakal kitu ngan kulantaran ditentukeun pisur tah dibelokkeun ka ayeuna ku Gusti Allah teu dibelok ku saha ku Gusti oh mah pakapa sih dibelokkeun tapi surgaeun ngontak sing optimis oh Gusti meureun abdi ayeuna matak ditentukeun kieu ge ditentukeun pisur nu tadi teh bener teh optimis urang ciri ditentukeun di kolom bom teh pisur dalam Pak Haji Burhan pinarakeun mah ganti lagi
asa setia kawan anger. Bener teu? Bener teu? Nah kitu dah. Di surga mah ka dieu moal. Di Jakarta di ditu. Moal heunteu. Lamun pinarakaeun mah heunteu moal. Ngan pisur. Pisur kan dikawinkeun kana kiai ku Allah teh. Bener teu? Oh. Miti burung. Burung teh dohirna jeung batin ongkok. Tah ayeuna mah dohir batin ba pisur gaeun. Loba nu pisur loba nu burung asa loba. Ngan ditentukeun pisur pasti bakal belot. Pasti bakal belot. Tunggu pisur gaeun mah. Bakal istighfar deh. Bakal dikir deh. Dikir syukur, istighfar, heunteu. Mengenang masa-masa yang lalu, muhasabah ngaranna. Bener teu? Cik bayayat. Astagfirullahaladzim. Barata mah kunti pernah nyabak rana. Astagfirullahaladzim. Heunteu. Astagfirullahaladzim. Baheula mah bujur usapan rana. Astagfirullahaladzim. Temakeun kana istighfar teh tah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Nepi ka cuci mata astagfirullahaladzim. Aku rindu kepada Pak Yayat yang suka istighfar. Pak Yayat. Pak Yayat. Daripada Basiso. Basiso mah amal inyakeun. Hade terus. Tapi teu istighfar. Tapi hukul khotimah. Nah, sabab ketika beribadah, nah tidak merasakan diri ku Allah diibadahkeun. Itu eta teh judul mah. Rasa menang diri we ibadah teh. Getol ibadah Basiso mah. Timul detik aya teh teu pernah maksiat. Henteu. Ngan ieu rasa diri menang sorangan ibadahna. Teu rasa diibadahkeun ku Gusti Allah. Jadi takabur ngaranna. Nah, maka akhirnya dibelokkeun ku Gusti Allah teh. Kabita ku ping-ping awewe. Leuheun di lamun nu edan awena ge. Awe edan? Awe edan atuh. Awe edan mah. Awe edan kumaha coba? Ping-ping jorok teu? Jorok ping-ping awe edan mah. Heunteu, matak lamun aya ping-ping jorok edan teh. Ditamakeun tak ku raja teh boga anak edan. Sing cager kabar si atuh nyingsat katingali. Ke di masjid tinggal lihat anjir. Geblek ti ping-pingna deuleu mulus. Aduh ya kumaha ya aing stres cek Basiso. Tah mulai datang setan ngerbaki aki gawean sia teh sese teuing. Sieun reunuh can ge puguh. Aing ge ibadah teh ku aya geus maksiat heula sia teh. Sok maksiat nyakeun. Tak ayeuna aya dibere lapanganna awe edan geulis tumpakan ya sese teh puguh mah kabita bener teu tuh langsung ku Basiso ditumpakan gitu reunuh bingung eta Basiso kumaha lamun kanyahoan ku bapana Jabaraja meureun aing di pencit mah datang di aki-aki setan teh ada kunaon ajengan bingung ki awe nu edan teh rono tadi kumahakeun ditumpahkan ki kumaha ge sia mah bodoh paehan tuh ruang kerepes tuna tuh di hareupeun Pak Imaran ya sese teuing kumaha lamun datang bapana bejakeun kabur anu gelo kitu sese teuing percayaeun anu gelo anu ge mun datang teh bapana raja ieu ka mana anak aing kabur da gelo. Pas kompoyan raja arek ka Basiso aki-aki hebat. Ka mana raja? Nek anak sia mah reuneuh ku ajengan. Terus di paehan daerah, terus di ruang di hareupeun masjid Paimaran. Ceuk saha? Setan aki-aki ngarupakeun. Datang teh kali itu. Ajengan mana anak uing? Nu gelo lain. Oh, kabur. Wah waduh sama kabur di paehan ku sia. Wah, kabur. Hei, rakyat, coba kakak tuh bangkena.
tuh kusia di ruang krepes dia. Oh gitu. Henteu naon eta teh tadi aya rasa bang tuh kita ibadah teh terasa diri digerakkan ku Gusti Allah mata kade urang tolab ka dieu tah cek hate ieu tolab teh dititah ku Gusti ka dieu digerakkan ku Gusti urang eueuhnana muba mulus nah almun paridi bil ijadi di dieu pangna puji ditetepkeun ku Allah tolab damelan Gusti Allah henteu tolab kumaha kadang Gusti Allah lain ditahan tetap sarua teu tolab ku Gusti tolab da ku Gusti lamun teu tolab mun tolab suku tuh gitu salaki bager cek bujur teh bager anu euy alamun paid bil ijad tuh kabeh Allah teh almun paid bil ijadi dat menjendiri ngayakeun sesuatu perkara tina asal eueuh jadi aya baik ikhtiaron idtiorian baik anu bangsa idtiori maupun anu bangsa ikhtiari harti ikhtiari pekerjaan Allah anu disambungkeun jeung daya ikhtiar manusia ikhtiari tah urang naik kalapa yang selamat teu yang selamat hati-hati teu hujan da hati-a ten ku pamajikan titah jabakeun panganten teu mu atuh hujan ge tolak ayeuna keneh aduh naiklah teu Pak Haji teh tah naik da henteu ngagu ngata tolak kapan hati-hati teu sieun naon sieun ragrag ngalah kalapa beres turun tak ikhtiar salametna damelan Allah anu hubungkeun jeung daya ikhtiar murni salametna damelan Allah ikhtiar urangnya damelan Gusti tuh hati-hati lagi damelan Gusti saya salametna naik kena kalapa disambungkeun jeung daya ikhtiar manusia disebutna af'al Allah anu muhtar dua af'al Allah mudhar naik kalapa yang naon hati-hati teu hati-hati tah peluk murag jeung awak-awakna teu kosewan tah ragrag eta padamelan Allah eta cuman teu disambungkeun jeung daya ikhtiar disebutna pandamelan Allah anu mudhar eta ngaranna nek anu muhtar nek anu mudhar kabeh ku Allah kabeh ku Gusti payana yang beunghar teu hoyong kabeh usaha aya teh nyakeun atuh sesuai jeung imajna modal aya imajna hade da sakola mana teh insinyur kitu-kitu ge atuh oh akhirna sukses tah sukses eta padamelan Allah dihubungkeun jeung daya ikhtiar ngaranna disebut padamelan anu muhtar daya usaha deui terus pas kamari sarua efek teh bangkrut tah bangkrutna ieu padamelan Allah ngan teu disesuaikeun jeung daya ikhtiar dah hayang naon sukses tapi teu sukses tah kabeh eta ge damelan Allah nek anu muhtar nek anu mudhar kabeh damelan Allah langit damelan saha muhtar apa mudhar ikut campur ente kitu teu henteu kan murni ya mah Gusti langit cicing gede kitu teh urang hati-hati ngeunang euy henteu mudhar eta damelan Allah anu teu disambungkeun jeung daya ikhtiar manusia kabeh damelan Gusti tuh al munfarid bil ijad ngaranna
ihtiyarian wadtirorian. Goreng hade sami kabeh damalan Allah. Hade goreng damalan Gusti. Hoy wase kudu teh kadekeun. Kurang lamun teu kadekeun bahaya. Maksiat damalan Gusti. Kaya kau belajar. Ibadah damalan Gusti. Dikala kena maksiat ke orang kitu pancik Allah talin. Nah, sia teh cek Gusti Allah, cing hideng lamun ku aing dimaksiatkeun teh istighfar. Heunteu. Akhirnya cek Allah, aku rindu kepada orang yang lamun ibadah suku sakitu we tugas jelema mah. Alamun paridi bil ijad. Pangna puji ditetepkeun ka Gusti Allah kulantaran menyendiri ngadamal makhluk tina asal eueuh jadi aya. Baik anu bangsa ikhtiar maupun anu bangsa idtiror. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Urang bisa ngaji jasa saha? Ayo. Islam jasa saha? Jasa Rasulullah. Lamun eueuh Rasul mah moal aya majlis mushola al-muhyi moal aya. Moal aya padudu moal. Moal aya cara-cara metode ka surga moal. Lamun eueuh Rasul ieu teh kabeh ge urang bisa ibadah teh jasa Rasul. Heuh jasa Rasul hasil jerih payah Rasulullah. Lamun eueuh Rasul mah moal aya. Maka kuaina kitu kacidasaena urang membalas jasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan melalui maca sholawat. Tuh. Wassalatu sareng ari rahmat Allah. Wassalamu jeung kasalamatan Allah ala sayyidina Muhammadin. Muga-muga selama-lamana dicurahkeun ka Kangjeng Nabi Muhammad. Teu gableg ka era bener teu. Doa urang piraku ku ka Muhammad. Pan Muhammad boleh tinggi lin. Geus teu butuhan teu. Urang jelema lumekot ku dosa piraku ngadoakeun. Kajamin istimewa bener teu? Eueuh ka era. Eueuh ka era. Gusti muga-muga hampura dosa Kanjeng Muhammad. Jiga nu tololnya. Sia tolol. Sia guna ge Gusti abdi hampura kitu. Kanjeng Rasul mah geus eueuh dosaan. Gusti muga-muga ngahampura Kanjeng Nabi Muhammad cenah. Kunaga abdi Gusti hampu. Ieu geuning. Sholawat cenah sampe teh ngadoakeun rahmat. Semoga-moga Gusti dihampura dosa Kanjeng Nabi Muhammad teh. Heuh. Sholawat cenah salam teh kitu. Tin antara teh Gusti muga-muga Kanjeng Nabi Muhammad dihampura do. Sopan teh kira-kira urang. Teu sopan. Teu sopan atuh kitu mah. Kanjeng Nabi Muhammad mah geus besar heuh. Geus eueuh dosa. Urang teh Gusti abi hampura. Tujuanana di antarana pangna urang mugi-mugi Gusti ngahampura ka Kanjeng Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi Muhammad geus eueuh dosaan. Heuh. Cuman engke tah urang luberna ka urang tawasul disebutna teh tawasul. Jadi urang sakitu lamekot ku dosa diijabah ku Gusti lewat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pak Haji Deden ieu HP tinggalin di Paimaran tos salat. Kayu inget pas bobolokot ngeukeun mobil heuh. HP butuh coba suku penuh ku oli. Bisa mah cokot langsung ku Deden. Tapi HP yang enggak bawa ayeuna bisa teu? Ieu suku lampos ku oli. Terus ngomong mobil, bengot ku oli pinuh. Bisa mah HP kacokot tah. Ku bersih
kudu bersih heulanya. Tapi bisa cek kuring. Apaan aya tuh nu keur di juru? Heuh, geus bersih. Kena wirid we subhanallah subhanallah. Oi, panyokotkeun HP. Bisa teu? Kacokot. Wasilah saha? Jelema nu geus bersih. Urang lamokot ku dosa keneh tuh. Bisa nyampe ka Gusti lewat pia anu geus bersih. Nyaeta ngalobakeun maca arek. Tuh aya kapan payaya shalawat ini dinyakeun. Tah eta teh urang teh supaya cepet gratis ka Gusti Allah. Heuh. Lewat Kangjeng Nabi Muhammad dengan mulai maca tuh ya payadanya da urang mah lumokot dosa ke Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin. Sakitu judulna geus wa sholatu wa salamu ala sayyidina Muhammad. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Ya. Tekap. Nya eta teh pembuktian tawaduk. Nya pembuktian nanaonan. Nah, kabeh Gusti Allah la haula wala quwata illa billah. Ngan ulah nabaha mungkul. Jeung hate kade baha mungkul. Hewan hate la haula quwata teh benar-benar. Ulah baha mungkul cek hate nu ngaibadahkeun teh Gusti. Anu sadiri gerakeun ku Gusti la haula ulah nanaonan la haula teu aya daya upaya tina nyingkahan maksiat, teu aya kekuatan pikeun ibadah ka Gusti, tarekeun pitung Gusti la haula tawakkaltu ala Allah la haula pembuktianana digerakkeun kabeh ku Gusti Allah. Jadi urang moal takabur. Heuh. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad wa sallim tabarakallahu ta'ala kulli syahadatina ashabi rasulillahi ajmain amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdina biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairatil hayat wa ba'dal mamat. Allahumma nas'aluka taubah wal inabah wal istiqomah ala syariatil ghar wa tariqatil bayda bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la ta'lana danban illa ghafarata wala hamman illa farajta wala dainan illa qadaita wala hajatan hiya karido illa qadiyatu asata ya arhamar rahimin. Rabbana amfa'na bima alamtana Rabbi alimna alladhi yanfa'una Rabbi fakina wa faki alana wa qarabatil lana bidini wa salana bita'alumin tawasalna bita'li antara jukona wasi'ah wa anta jukol amanah abdi tawasul ku pangaosan abdi tawasul ku pangurukan mogi Gusti ngarizekian pajambaran keamanan ya Allah ya Allah
biha ya Allah biha ya Allah bi'asnil hatimah sallallahu rabbun ala nuril mubin amadal mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ala alihi wa sahbihi ajmain.